Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu solih tur solihah. Kumaha damang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateuacan dimulai pangajarana, hidup sadaya kedah dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tong hilap, tetap jaga protokol kesehatan. Nganggo masker, ngawasuh panangan, ngajaga jarak, sareng ngadua ka Gusti Allah pamugi panyakit nu aya ayeuna ku Allah diangkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangajaran dinten ayeuna nyaeta pangajaran kagenep perkawis lingkungan sehat, bersih, tur asri. Materina nyaeta ngaregepkeun carita. Ustazah bade carita anu judulna Posyandu di halaman 54. Regepkeun nya. Dinten Sabtu enjing aya posyandu di kalurahan. Hari Sabtu pagi ada posyandu di kelurahan. Seueur ibu-ibu anu ngiringan. Banyak ibu-ibu yang mengikuti. Aya ibu anu nyandak putrana. Ada ibu yang membawa putranya. Aya oge anu nuju ka kandungan. Ada juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Adek Mila dicandak ka posyandu. Adik Mila dibawa ke posyandu. Saur ibu bade diparios kasehatanana. Kata ibu mau diperiksa kesehatannya. Adek Mila diparios ku dokter. Adek Mila diperiksa sama dokter. Nah, eta carita tentang Adek Mila ka posyandu. Ayeuna coba isi pertanyaan anu aya di halaman 55. Pertanyaan anu kahiji ku Ustazah contohannya, aya naon di kalurahan teh? Artinya ada apa di kelurahan itu? Nah, tadi apa katanya? Ada posyandu. Terus pertanyaan anu kaduanya eta, saha wae anu sumping ka kalurahan teh? Artina siapa saja yang datang ke kelurahan? Jawabannya tadi siapa? Ibu-ibu. Nah, Ustazah atos nyontoan. Nomor 3, 4-5 latih di bumi ku nyaliranya sareng bantosan ku ibu sareng bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna tos rengse bab lingkungan sehat, bersih, tur asri. Materina ngaregepkeun carita posyandu sareng ngajawab pananya. Alhamdulillah pamudah-mudahan aya manfaatna kangge ananda solih sareng solihah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.